Anjing, atuh. Kayak leungit jangarna. Naon si anjing? Kunaon sia dieu? Gila. Sia pengangguran. Waduh, sia. Dolo celi aing atuh anjing jadi kieu sia. Dagang naon sia eta teh? Dagang jas buke Pak Idam. Kos ngeunah we sok nyieun aing hiji. Mangga Pak Idam. Urut naon eta? Urut mangga Pak Idam. Anjing gaya-gaya teuing atuh tukang dagang mah sia tah. Urut ieu tah. Urut orang Kismin dia eta. Teu pantes sia mah tukang dagang urut nu kitu atuh. Atuh meureunna aing teh meureunna. Sok-sok nyieun. Sok-sok nyieun. Heuh atuh. Lamun ngeunah ku aing dibeuri lamun teu ngeunah mah hayang teuing. Insyaallah Pak Idam. Cobian we Pak Idam. Nya. Oke naon eta? Make susu kuda. Oh, iya naon ieu? Jagong Pak Idam. Iya naon ieu? Es batu teh apa Idam? Eta naon barodas kitu siga daki. Keju Pak Idam eta Oh, teh. keju. Logo bawa ae Pak Idam mah. Iya naon ieu? Kental manis Pak Idam. Susu. Ya atuh merek manis manis juga Pak Idam. So. Make minyak atuh. Gula pasir Pak Idam. Minyak atuh gak bawa ae di ngomong teh. Sama kudu atuh gila. Minyak kela. Ulah grogi atuh ngaladangan Oh, artis aduh. mah. Nya da kumaha Pak Idam nya menege nama ya. Si, Puntennya. dia. Ngeunah ku aing diurkeun. Nya bayar we Pak Idam dek tengah-tengah ge. Tenang, sudah orang kaya aing mah tuh. Oh, bener, Komunikasiunan. Loba duit nama euy. Loba atuh, munyung ka babi. Atuh ngiluan Pak Idam euy. Hah? Tengeunah anjing kahayang mayarna ge. Geus lah ka itu. Tengah bari digubuk goblok. Pugona mau mayar. Nasib. Ayo bakal. Sabaraha nu tadi teh? Tadi 3.000, Bakla. Kembali deui ieu. Ieu nu saya. Nya ieu mah jalur sanes tapi sok we payun Kalau dia geus lah. Tah ieu sabaraha ieu nu ieu? Eta nu 3.000, nu alit 2.000 Pak Idam. Nu goceng aya Pak Idam, bari ngadamel nu goceng. Goceng sagede kumaha? Nu ukuran 12 Pak Idam. Oh, ieu teh 3.000 teh pinuh. Nuhun atuh Pak Idam. Aya saeutik atuh. Kapan eta Pak Idam kepantos dihakan ku ucing tadi di jalan. Ieu 2.000. Nuhun. Boga lilingeran sia mah dagang teh. Atuh nu Cek aing mah mikir anjing ieu teh dagang sakieu teh meni murah-murah teuing. Ieu goceng. Tah ieu 3.000. Tah nu eta 10.000 da ngeunah ari sia. Dugan we atuh Pak Idam jadi barokah aing teh atuh. Da percuma barokah-barokah obatian mah. Geus tah ieu meuli deui aing 2. Mana duitna Pak Idam tadi? Yang nu bieu Ku aing ditransfer kana dana sia meuni kasieun teuing. dana we dono meureun goblok. Mungkin ilit aing mah. Mana mah itu? Ai cita-cita teh imah teh yang siga kieu Yang diga kieu. udah percuma imah Tiga mah kapake ngaloco jang naon? ngomong pakai ngaco. Ieu seimah nu di dieu tah di tukang kos kieu mana kuk tuh maneh mah. Jadi VIP maneh tinggal tutupan aku terpak kieu we. Dan beres aman. Kereta halus. Kereta halus karena. Adan ari sia lain ngarome WHP geura baralik ka masjid salat. Dari kamar dong. Dugem atuh anjing, dugem. Tapi bohong ketang bisa dihujat ku netizen lu salah. Salat dengan Allah DJ aku mah. Aing jelek. Dugem anjing lain DJ. Aisyah. Salah anjing. Baru lihat tuh teh anjing. Gara doang atuh. Baru lihat atuh aing teh goblok. Jing tukang dagang teh unyang anjing wae siga nu ngeunah we dagangna. Teh kasan aing. Naon ngasaan meuli atuh. Yo. Heeh lamun ngeunah ku aing di duitan Asia teh. Parah sana. Teu ngeunah ah. Goblok. Sumut sia nu teu ngeunah ka aing. Tapi kayak orang rasakeun heula di mah nya. Oh, sok cobaan heula nya. Nu puguna mah momoal mayar si goblok mah. Anu jeung di dia. Biasa we kieu nongkrong. Tapi naon atuh? Bisa ngadaran plot ini, kayak aku itu dinya teh. Oh, konsep. Bisa gini ngadaran plot. Biasa tuh udah gigir ah. Coba ningali. Anjing. Halus. Kasep kopi kasep ah.
Kita butuh kopi aing goblok, butuh duit setan. Kumaha damang? Nya matak aja dong di dieu ge damang atuh. Sia kumaha sawalarna? Jalan nadam euy diputuskeun ka nadam euy. Oh pasti. Siluman babi buntung mah bakal diputuskeun wae. Jangan dam euy. Jangan kunaon sia. Teuing euy gara-gara diputuskeun meureun. Cok ka dieu ku aing mah pencetan goblok. Ulah kitu atuh. Alah. Anjing. Atuh. Kayak leungit jangarna. Jadi. Halo. Anjir. Jor nyingkak ka ditu. Betahan euy. Geus ka itu. Can ge diinum geus jang aing ieu mah. Gila. Sia pengangguran. Waduh, sia. Dolo celi aing atuh anjing jadi kieu sia. Astagfirullahaladzim. Oh kieu kumaha sia naon nyalakeun ka aing? Aing sampai digeretekeun kamari ku maneh. Ih, sia mah teuing eta mah sia mah kena aja we meureun goblok. Sia pengangguran tanggung jawab atuh. Dolo celi aing kuat ka kieu anjing kamari direk-deken ku sia. Sia mah eta kena aja goblok. Lain. Naon? Nya sugan sia meureun munyung ka babi. Anjing teuing atuh da aing can pernah munyung. Ai sia kamari eta mikeun kopi jeung udud daun. Eta mah pan ka maneh lin nguruh mencetan. Celi aing direk-deken kamari. Nya entos eta sawios atuh siga kieu oge. Mugia viral atuh anjing. Geus we kieu. Penting ngider. Ya. Penting siang ngider kan loba duit. Aing nuan lilin. Oh, di dieu mah nu kaya. Aya. Oh, ayo. Siap. Siap. Teh. Jadi mana kudu bersyukur ayeuna bisa kitu. Soalnya mana bakal bisa ngalah duit. Siap. Oke deh. Geus geura balik. Siap. Oke deh. Siap. Oke deh. Oh si anjing, kenaon sia dieu? Naon sia dieu? Nuju ameng. Hah? Nuju ameng. Betul ini dia. Nuhun. Ayo pemajikan mana ke mana? Ke sewe di bumi. Ini mah tuh sapoe. Teu meunang atuh anjing nyu. Boga duit sabaraha kitu? 20.000. 20.000. Atuh tambahan 5.000 deui. Yang meuli beas mana kerja? Cokot aja jam 8. Cokot. Mana moal PMS teh? Aman pokoknya asli. Siap. Wah, Harang baru bos. Harang baru bos. Lain kitu atuh, salam baru ka dieu. Apa ini? Harang Ini kudu langsung. Tah. action. Harang baru bos. Oh sia nyeri atuh anjing. Harang baru bos. Tarik teuing euy. Sia ka dieu kok tarik. Harang baru bos. Geus, ai sia geus. Nyeri bagong. Anjing geus. Mana ki mau nyeun? Balik. Aya aing deui.